Dina hiji poe di desa terpencil di sisi gunung aya hiji tajuk di pasisian. Tajuk eta teh sok dipake maca Quran jeung ibadah ku masyarakat. Eta desa boga listrik, TV, sareng nu gaduh radio teh jarang. Unggal Sabtu jeung Minggu sok aya babacaan janten suasana hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burudak sanu bisa ngejawab tebak-tebakan. Hah? Abdi tiasa. Hah? Kira atau ekor nyamor kudu ditebak. Mulainya rel hiji kereta api loba noci. Karena kita tebakan, satu sok we tebak heula. Usep-usep. Apaan tuh? Lain musuh. Kalau kemana weh? Dis gampang merah, kuitan diberi clue nyaeta alat zikir. Tasbih. Bener, maksud rel teh nyaeta pernah adawa talina karetana minangka siki-siki kereta deui nya awak-awak di wetan dulu di kulon cik Kuya patok. Mana kuya? Kuya nu presiden kira kuya jempe sok pikiran deui. Tah eta bener guruna belah kulon eta paranti imam awakna di wetan parang jamaah. Guys, aya nama urang tes ngaji. Sok baca Al-Fatihah. Terusnya ngajina pertama cik apal teh asal usul tajuk. Iya. Maaf bikin Ustaz. Beti saya tadi. Maaf Ustaz. Tah di desa ieu teh eueuh listrik jeung teknologi sajabana. Janten kanggo ngahaneutkeun suasana sareng mempererat silaturahmi, kurang ngadamel tajuk. Leutik hiji dugi 2 minggu. Seueur anu datang bade ngawas ka dieu mah nu datang teh ngan hiji 2 urang dugi ka dieu tukang museul. Tuluy ku ustaz teh diajakan barudak suruh ngawas Quran dibandingkeun main sok gandeng ti asar nepi ka ajan maghrib. Iya kan waktuna azan Isya Ustaz. Oh nya sok didit sakol bedugna. Ya ustaz. Sarawat kan ya? Atau Alhamdulillah. Dok, aya nama Gra Arwin ke Sony. mohon Ustaz, atur nuhun. Alhamdulillah kali salah sedikit geus baru. Gurunya. Ya sih saya juga banding kalau nak kan awal itu. Kayak tuh orang urunan yang beli sedikit. Iya tuh, tapi abi ngan boga 5.000. Oke,
bolong. Nah, orang teh bade non meser sarung anyar kanggo didit. Tapi duit orang teh mencakup 15.000 sing dicekap. Ya, sisanya mati Pak Ustadz ya. Ditambahan. Kata dulu Ustaz. Coba sobat. Salam, sok tadi ya cari. Ustaz, Didit kemana? Mohon, biasanya paling getol. Seterangnya biasanya didit teh sok teh heula nyampe tapi ieu mah teu aya cobi tungguan heula we nya. 2,000 years. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dit sudah teh moal naon? Nah, tumben telat biasana panggetona. Mohon hampura Ustad, Didit tegarana awak. Oh gitu, pantesan. Mun geuring mah ulah maksakeun dit. Mohon Ustad, adi mah kuat kene. Dit, kan dia cat. Ya naon Ustad? Kemari rerencangan didit, relajeng didit teh ningali sarung anu didit pake tos sarwek jeung asa teu merenah nampona didit aya sarung deui. Mohon Ustad, abdi teu boga sarung deui, sarung terakhir anu Didit kaboga. Abdi ge bade meser deui Ustad ngan deui teh cekap. Da ieu aya sarung anyar kanggo didit, aya rezeki sakedik mah. Ya serius kanggo Didit Ustad? Serius. Alhamdulillah ya Allah, tunun pisan Ustad. Ini sami, tapi tong hilap ngahatur nuhunkeun. Oge kariri jeung Rara sabab maranehna anu mere nyaho ka Ustad sareng didit. Sarung didit tos merenah jadi Ustad apal maranehna. Oge aya udunan keur meuli eta sarung. Hatur nuhun Rara, Didit teu biasa ngomong selain nuhun pisan. Sama-sama Didit. Heup-nya sok simpen heula sarungna. Ngedit disukan pake ya atau mun bade di detot aya naon spek bae aya nama ayo urang maos. Mohon Ustad. Ayo geura aruhnya tong aruhin wae. Moal Ustaz data sungi kieu. Mohon Ustaz, abdi ge bade langsung uih da. Mohon atuh didit sok uihnya istirahat jeung dahar. Kan didit teh keur rada gering. Mohon Ustad, abdi geus siap bade bobo. Nya mohon sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Enggak usah. Oh iya benar. Habis pakai sin. Udah apa panas? Kayak kamu. Aku yang kelihatan. Berenang seret ya sedang. Us. Kamu jangan lihat itu lah. Kamu lihat si Iman tuh ngomong. Ngomong. Bayo, termeli sarus. Iya budak ya. Iya ya. Tuh kan.